Dina poe Sabtu, isuk-isuk wantian rumpoyan, barudak dengarariung harulina sitkeun poe libur, kadarongengkeun asmaranehna heula liburan. Kala-kala sekarang saya terpilih deui bakal asup sakola. Nah, kumaha juga? We anu teh terpilih deui asup sakola. Tapi maraneh kamari liburan teh kamarana. Abi mah teu kamana-mana. Ngan kamari teh ameng we jeung si bapak. Kamana? Abi mah mamstik anu mahal. Teras we abi teh uihna numpak kuda di Sabuga. Aduh, anu geus numpak kuda. Dari maneh kamana yuk? Abi mah kemana-mana. Ngan jalan-jalan we di BIP. Uihna ke Transmart. Aku aya kitu mah sami abi dia mah ka Transmart, nah kepenat. Da abi mah ka itu ge ngan saukur ama ngumpul dugi ka parkiran. Pedah we si bapak ngajaran mobil anyar. Dari maneh kamana? Abi mah kasapan we lalajoreak jeung barudak si bude. Hari eta mah lain asup liburan, tapi hiburan. Oh, hiburan. Dari maneh dadah kamana? Ari urang mah tadina rek ka Bali kan bapak urangna geus sibuk loba ting pagawean proyekna kena di mana-mana bapak urang mah. Jadi ulina ukur ka Jogja we nu deukeut. Lumayan we inap-inap 2 hari 2 malam. Staycation gitu loh. Gaya amangna meuni jarabah. Hari maneh teh kamana? Batur mah ngaromong ka ditu ka dieu. Tinggal maneheun nu can nyarita. Kemana? Kan si eta mah darek beuling kemana tuh? Si eta mah jeung boga jeung masih sarat. Papana ge gawe-gawe acan. Boga duit di mana tuh terulin? Ulah ibu awon, ya benar. Apapun yang terjadi, akan tetap teman kita. Ayo orang teraskeun deui amangna.
hayang mau budak teh ulah 3 bapana udar ador teuheung mun balik na mawa duit ngakanan. Rumah kunaon ari maneh teteh? Kunaon ari maneh ngirariweuh teh? Arek teh balik kadang ngaririweuh. Naon ari maneh? Teteh teh hedek carita mah, kita mah menik karonyaeun mah. Naon kitu kan maneh teh? Ya mah, kan teteh teh ulin jeung babaturan teteh. Cobaan mah batur mah garaya. Garaya naon ai maneh teteh? Ya mah, babaturan teteh mah sama di liburan. Nyarita nanti ngeunaheun mah. Aya nu ulin ka Sabuga mah numpak kuda. Anu ulin ka mall mah jalan-jalan jeung bapana bade balanja. Teteh mah sedih mah. Anu paling kapita pisan mah eta si Dada rek ulin ka Bali dan jadina ka Jogja mah. Jigana mun urang ka Bali gaya mah ginding mah. Ginding naon maneh teh? Kadaekanan ulin ka Bali di Bali mah ieu loba jelema nu buligir loba cangcut. Satu mah loba cangcut mah jadi mah bisa gonta-ganti cangcut sababaraha kali loba cangcut jadi rumah kan di rumah karodas barule bari maroyan teh sanajan make kutang cangcut ge da sidi budayana kitu ayu urang mah da urang Sunda hanya we kikituan jeung tepantes we lainna naon lamun urang ayeuna di ditu pangboroni make cangcut dipoe ge geus era kudu mikir atuh ke rumah barolong yang karoneng. Nah bisa gitu Bapak maneh perean wae bonteng mah bisa ulin mah yang jajan we kudu gede ngeunah we bobari nyaho inung teh boga duit kemana ai maneh teteh hari emak duit kemana ai salagi bapak maneh cik atuh ai hayang jajan mah meta we ka bapak maneh sok keroan bapak manehna bapak aja protes nang ini bapak maneh kang jajan pak ibu mama dibere dan cek dia emak mah kalau duit mah bapak Duit naon ai maneh? Yeuh, ari bapak boga duit di mana? Naon deui atuh ngadek dijual jajan maneh? Duit kuku bapak mah jelema teu boga. Kira kumaha teu mere, bapak-bapak teu mere. Keun bae, kudu gede-gede. Hampura jang, bapak teh can bisa mere, kan ujang ge apal meureun bapak teh can boga usaha. Nya, bapak ada gitu. Bapak teteh teh hayang jajan tapi kata dibere. Kalau mah teteh naik balik. Maneh mah aya hirup teu fungsi kado nyarekan budak. Naon atuh ari kamu? Tingali salah ku batur mah isuk-isukin dit barang siana ngan duit. Hayang mah maneh teh indit ikhtiar naon we nu penting mah ngahasilkeun daripada cicing wae di imah teu ngalakukeun naon peureum we jeung peureum. Aya indit keluar kado neangan udut ka imah batur mikir atuh mikir. Urang teh kudu kumaha atuh? Urang teh umur geus sabaraha taun atuh, sedengkeun ayeuna rek ngalamar gawe ST maksimal udah 2 hiji taun. Nah urang katingali 2 hiji taun, sedengkeun ayeuna minimal S1 SMA. Kan urang mah geus jauh ge tamat-tamat acan. Tuh pamarentah urang teh ngaberatkeun, ai kitu mah urang teh hayang babari digawe atuh minimal persyaratan tong dipersulit. Keur mah hirup urang teh sulit, pokoh hayang mensejahterakan masyarakat teh kumaha carana? Buka lapangan pekerjaan segede-gedena sampai jelema 3 urang bisa digawe jeung bisa usaha. Tah gitu pamirsa. Hayang naho urang mah aneh kumaha carana kudu boga duit kudu boga penghasilan mun bener nyaah ka anak nyaah ka pamajikan mun hayang rumah tangga aman jeung tentram. Daripada lieur mah mending sare deui we.
Benar-benar tepung mesti hirup si Agun. Kamu teh jangan tidur wae atuh. Gawe. Pasal sore di gigi warung kami aja. Harapun kantor RW. Aku sekarang ngambil itu. Uli nyarita kaya hidup na kabahan. Sabari ngecek ke kopi di gelas. Good. Oi, dia tuh ngopi, udut dan udut. Hayang atuh udud mah. Kan kesabab dihareupeun penonton, asa tepat tes we. Itu ya tuh ayeuna mah orang ngopi. Doang. Ada kunaon banget. Menira mejut itu gajah menang mepret. Nah kumaha gitu. Kusut lagi. Urang teh keur meunang kasusah, biasa we dina masalah ekonomi, budak teu meujeuhna beuki jajan, pamajikan rungsing masalah resiko, sedengkeun gawe teu boga. Kayak gitu mah gampil boy. Tuh tingali. Saya motor meeting. Bawa kemana? Duit jual. Jadikan duit. Nyeta maneh mah sesat wae nikah teh. Leuheung mun tina kapanggihna di baledog ku turup termos, pahala mun ditinggal ku tabung gas, lejet meureun daek Kang. Ah mana mah bapak kasihan guys makin pamajikan dan paeh deh. Maneh mah babaturan keur susah teh, adon ngalonyeng. Tapi maneh ditinggali-tinggali hirup teh, jiga nu teu boga beban euy, asa enjoy we. Oh iya dong. Berarti ya gitu loh. Tapi lah rahasianahan. Ah iya gawe orang mah. Salah belutung. Ngali dengan orang yang napi katutung dibentar kali gopek jejeyus tuh. Anjir aya atuh we ajarkeun. Bae tutung oge, nu penting ngalir we duit ka urang, anak pamajikan ka paraban. Ayo we nyeluh heula ka urang. Beda ajarkeun carana. Nah atuh. Nyi, kemana sih Nyi teh? Anggar pamajikan teh dan po dicalokan sebutan Nyai mah sareng adenge. Dan po disebut nok langsung geranya. Nok.
Nya Aa, aya apa sayangku cintaku? Tuh nya, uing ge. Ini rujuk teh gerak uing kareman butan akitu. Nok, nah main teh nyamu. Kurang kayang daharnya, buat tahu tanau. Iyo ya di mah. Pada nyangu kumaha ari Aa. Kan Aa ge acak masih hanesik kok ka Eno. Ieu ge sampai aya beas kumpul kene kayu di warung teh. Tuh nembe ditampi ku Eno. Kang goreng cang nama tak acan aya ari bade mah sareng baut. Bade baut ku abi dipangnumiskeun. Dar gerak. Ai main nok kawaneanan ngomong gitu. Teuing aing mah tayang nyaho. Pokona mah ayeuna aing hayang dahar nasi padang minimal kumis di warung Ibu Hajah Eti. Mun aing balik masih keneh asa nyadiakeun. Maneh diakan ku aing. Emang enak deh pembajikanana. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Bila hiji penting kermajuan ini, Allah deui keluar kalian jaga kami. Katelah dua hanya aku tolong. Oi, kamaran ayeuna bangsat teh cenah rolong. Naon kehet ari maneh kalang harapkeun aya bangsat. Gampang nama geus gila di salam olahraga ieu jeung bangsat. Maneh mah angger aya anu ribut wae. Geus pugul tadi ge beurang aya anu ribut. Nepi cing halali berparabot teh. Wah, banyak. Emang saha? Nah, urang teu apal aya kaributan. Angger maneh mah da molor wae pagawean teh. Itu biasa we keluarga si Bahar. Oh, biasa di bahan mah. Diraikeunnya ku si Enokna. Euy, kawin si Enok teh jeung Deeng. Boloho-boloho kita ngeuneun kene meureun. Maneh mah we ngomong teh ka mana wae. Kumaha mun kadengieun ku si Bahar? Digantung teh sia dina tiang listrik itu daek. Heureuy we atuh mril maneh teh. Gening. Karasa waktu teh geus subuh deui. Geus subuh di mana? Karek ke jam 1 penting. Maknya jika ningali heula. Ingat.
Biasa nama lamun hayam geus kongkorongok acan waktuna kieu artina maneh mah angker sok nyingkieun teh tapi didenge-denge suara hayam teh asa beda sok geura dengekeun. Henteu ieu mah suara hayam ngeluh. Kumaha kitu suara hayam ngeluh? Sok geura dengekeun. Lah nya nih Kan dengekeun kali deui. unggul. Menik cida-cida teuing eta dunungan mere parab meuni unggul. Antara parabna dibere hut hungkul teuing nada deringna diganti. Geus urang patroli deui we ayeuna mah. Rangkan di kampung urang aman dan tentram. Hayu meril sap-sap ide. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen heulanya ibu-ibu. Bu Iki aya Bu Iki. Aya atuh, Iki mah selalu hadir. Upami Bu Asih hadir. Hadir atuh Sri. Cak Edoh aya Cak Edoh. Aya teh, abi mah moal begitu dokter. Upami si Mojang babakan Bu Nom aya kitu. Hadir Neng. Ya pasti aya atuh sama kana pencairan mah. Ya ada we sugan mah. Upami Bukman aya. Saya. Duh, kumahanya kita kedah hadir sedayana. Tengkahan anu kersakan nyawaran ganti eman. Bios we ku abi Neng. Cik, ada benar. Naon ati? Nah, cek mah jadi nyulang nganjuk, lainan di bakal lemar tara ujak anjuk. Cek mah teh. Hakamnya ada cek mah tara ujak anjuk. Amboro kana kieu kawan ge wan mere da geus mah kaya. Nya kalau yang saat ini nang saukur we. Kumaha mainan teh? Angker aya geus ngomongkeun batur teh. Nyaho teh si Eno kumaha permah jarang diberi resiko tambah sakit siksa tapi kebaik teh jeung si Bahar mahnya meninggal ka urang boga salah gitu geus teh diganti huluna kita boga sabeledug sekalian mangkeun atuh ibu-ibu sambil ngantosan mah sambil berjalan we urang berjanji heula. Sumpah nasabah. Saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emol, maka saya akan ukur kebon saha Sampurasun. Sampai. Gening Kang Agus
Besar ke Emar. Sumawi Gusri, Mar teh nuju harareeng muriang, dikit kanggo pencairana saurna teh, hoyong dipangnyandakeun ku abdi wios. Mangga Kang Agus biasa. Alhamdulillahnya ibu-ibu sadaya anak kumargi ikrar berjanji atas dipedar. Kantun naonnya ibu-ibu? Duit mah. Karena duit memanajari roh ibu-ibu teh. Gue atuh. Ya sok atuh ibu-ibu ngantinya saurang-saurang ku abi dibagina. Mangga. Alhamdulillahnya ibu-ibu karena pencairan parang pos rense mugia usahana ibu-ibu teh makin lancar, ibuna sehat, sareng tong hilap karena hiji deui nya Bu nya. Naon nya eta kana angsurana dan tepat waktunya ibunya teu kenging hilap. Nuhun tiap neng Sri nu cerewet. Nuhun atuh Bu Ibu hatur nuhunnya akan tenan dikatun atuh ku abi bade ka kantor heula kumargi tos diatosan ku kepala cabang abi. Mangga atuh neng sanes ka tadi bade wih teh lieur da kami geus sakti bade wih we. Lumayan ieu, tambah-tambah modal. Perkos biasa Pak RW ngayang untuk bunga perkawis keamanan lembur kumargi di lembur eta ayah tidak mengujar doa. Hansip, dia teh lain duduk dah, tapi reak duduk. Naon sebabna ieu Cik euy? Ah, kemana wae nyareus teh Pak RW mah. Halus atuh aya hujan aya guludug mah. Mun digege londok teh bakal tereh coplok. Sok arweh geura cobaan. Lain meureun anu ka aing jadi rek. Aslina, weh, Pril, tadi siang aya tembusan ke saya di pihak kepolisian bahwa di lembur kurang teh aya daftar pencarian orang. Emang naon kitu kasusna Pak RW? Kasusna eta penipuan, bandar judi, pembegalan, oke penadahan. Ari kitu mah bakal jadi goreng larangan muncul teh Pak RW. Kudu buru-buru atuh ieu mah Pak RW. Urang berantas. Ya heueuh, nu kitu mah tong sok diantep para kalian jeung saya orang kayangan. Ayo berangkat. Ya, berangkat.
Har, kumaha ieu wing teh can kahasilan wae. Main geus beberapa minggu, panas wing geus minjem duit ka Bang Emo. Kage bari tulungkutan, geus kapanggih ka majikan. Atuh barang dia teh petang duduk berak we rek eureun mah. Sabar, nan modal. Da kumaha atuh Har euy. Urang teh geus boga deui duit jang geus pikeun deponan. Geus we atuh gadekeun sertifikat imah mitra maneh. Keun, udah we pangnyairkeun mah. Oge nya. Geus lain pinter Har euy. Atuh aing teh Kagoan atuh, aing nyok ketela sertifikat mah anu mitoka. juk atuh. Mereka di dagoan di dieu ulah lila mang. Real. Dalam mana tuh geus gawawan nomor urang teh. Salam tongok hadireuwas supaya lauk beunang ayeuna herang. Nah, ari maneh keur kana lauk. Ieu supaya teu kabur urang teh kudu make strategi atuh we. Kebalila maneh mah. Ieu tingali urang. Ya, benang real suruh nyus teh. Ieu janji geruk ieu. Emang aku tahu apaan? Hidupku buat bos. Sok kalau Bang ngomong, ayo we ngilu heula ngobrol nama di kantor polisi, bari ngopi, bari diinterogasi. Heueuh. Anjir, ieu eta ditewak. Duh, urang kudu kumaha ieu? Aing mah harap JP wae modal Bang Emo bea nyairkeun sertifikat ge kemana bagus molongkong beak di Pagaden. Ayo kakek sambar aku kakek. Alusnya maneh jadi perhatikan ku pemajikan teh kadon menu kitu patut. Kaingan parabotan di imah segala eueuh, marang urang we wirang dijadikeun bahan keur unjak-anjuk ka Bang Emong. Geus aing ayeuna mah teu sanggup deui ngajalankeun hubungan jeung maneh Agus. Aing mah meta kalah. Mar. Hampura teh hilang, geus kahasut geus dibahar. Berikan kesempatan Mar. Mal ulangi deui kesalahan minta maaf atuh Mar. Dikarunya oge atuh kasih teten Mar. Aya urang guruna bikin kapisah mah. Lagus maneh mah. Mau bersyukurna pisan sakitu urang geus bertahan lila demi keutuhan keluarga urang. Hidup maneh nu teu boga tapi geus ayeuna leuwih teu boga nanaon pisan. Mar teh geus capek ku kaayaan Agus. Nu makin hari makin rungkat Gus. Gus di ayeuna mah pasrahkeun Mar ka kolot Mar. Mar, Agus salah hampura Mar. Ulah ini tentu Mar. Agus teh masih nyaa ka Mar teh Mar. Kamana deui urang kudu ini. Mah teu boga. Benda geus beak. Bukan menta pisah. Tang di mana-mana. Sekarang mah ngomong deui geus wirang. Gusti nu Maha Agung, kudu kumaha ieu hirup.
punten. Abdi bari Cemar. Kumargi Cemernaya. Di mana? Sana. Mohon, di tarogena. Ade itu dari gitu mah. Arek mayer mua. Aduh, bios minggon payur. Ayo we, hidup tole mingon payun. Kiwe kurang diwere waktu di luboy. Lamun mana itu mayar wae wayana kurang dilaporkan ke polisi. Masana je benukuan. Aduh singkerunya ke si abang. Jauh-jauh si abang di siantar datang-datang ke dia. Ayo we, ikut tole. Siap bang. Aduh, ya urang nasib jeung teuing. Kudu kumaha ye? Cing atuh tulungan ye urang kudu kumaha. Mana lomang Pak Bering mah peso. Keur naon peso? Ada pun ada di mana. Paeh teh meureun ieu urang teh. Geus paeh mah emang solusi terbaik. Daripada digugulung masalah di dunia, leuwih hade paeh. Wah, dari bangun tangan dia mah. Selain urang akhiri hirup urang, cara urang sorangan. Ampura salarea. Urang mah ada hirup dengan tak hukum ngarirewa hukum. Terutama ke pamajikan, ke anak urang. Ampura bahpan ya teh. Bapak bakal ninggalkeun marane heula. Pura bagus salira rumah tangga tapi ayeuna bagus dan bisa menghabat dia ke menjadi pamajikan di kuda jaga diri maneh baik-baik di HP internet
mungkin alhamdulillah itu juga mungkin acara dari awal juga setelah selesai. Dan mengucapkan alhamdulillah amin. Kami mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada seluruh juga mungkin dari barisan panitia dari kepengurusan RW 08. Berikut juga buat seluruh warga masyarakat yang berbahagia untuk hadir sehingga mungkin acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Yang mudah-mudahan juga di lain kesempatan mungkin kita dapat berjumpa lagi. Yang mudah-mudahan juga mungkin kita di minggu atau mungkin di tahun-tahun depan kita mungkin lebih semangat lagi untuk berkreasi. Dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kreasi memperingati Hari Sumpah Pemuda Angkatan RW 08. Kami ucapkan sekian, mohon maaf sebesar-besarnya bisa kesempatan sekian dan sengaja. Selitan berapatan, hampatan hampatan, sudah berapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan juga mungkin buat keluarga besar dari Kalangan Pemuda dan Mudi RW 08.